Bismillahirrahmanirrahim. Innamat tawbatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a. Innamat tawbatu pasti nari taubat 'alallahi ka Gusti Allah. Ay allati kataba 'ala nafsihi qabula bi fadli. Tegasna tobat anu misti ka Gusti Allah nu pasti diterima ku Gusti Allah, ku fadolna Gusti Allah, ku fadolna Gusti Allah, ku loberna Gusti Allah. Nah, tobat nu kumaha nu pasti diterima ku Gusti Allah. Nah, tobat nu misti diterima ku Gusti Allah teh lilladzina ya'maluna as-su'a bijahati. Tapi ke jalma-jalma ya'maluna anu digawe ieu ladina as-su'a kana kagorengan al-maksiyat tegasna kana kagorengan bijahalatin bariana teu apa. Oh gitunya. Terus tukah aja jahilina idza asallahu bayanan apa sugan teh doa. Jadi migawe kasalahan bari jeung teu apal sugan teh teu salah sadar artinya thumma geus kitu yatubuna min qaribin geus kitu buru-buru tobat sampai pintu tobat tertutup. Dan qaribin teh maksudnya di dunia kene sampai qabla ayyugorgir sampai sesuatu dina sakarat qabla ayyugorgir teh faulaika yatubullahu alaihi faulaika tahari tu jalma-jalma anu maksiat nu doraka teu kahaja doraka teu apal ya geus kitu tobat sameme mau tobat maka ulaika eta yatubu narima tobat sahallahu Gusti Allah taala alaihi eta jalma-jalma eta radina yang malu tobat tuh pasti Allah narima kana tobat. Punten aya maksudna tobat teh beureunan henteu ngalaksanakeun deui nya. Syarat tobat teh kahiji ikhlas. Nya Ari ikhlas teh pocot eureun lamun teu keur dorakana eureun teh karena Allah. Lain karena teu bisa deui. Nya sadar ya eta teh teu meunang. Misalkeun karena teh ngadu bae. Adu bae pomoe usum pinjol. Judi online. Ngadu teh kudu bisa kan geus kudu di aturanna bahwa ngadu teh haram. Tak kahiji kudu aya ikhlas teh geuwat pocot eta dosa teh. Eureun tina ngaduna eureun karena Allah lain karena beasa. Bobogohan bae. Nah, geus kitu sadar geuwat eureun bobogohan eureun teh karena Allah lain karena teu paing deui. Nah, itu jadi kahiji syarat tobat teh kudu aya ikhlas. Anu kadua kudu aya nadam teh nalangsa hanjakar Gusti mengakui kesalahan hanjakar uring teh nalangsa bisa sedih. Nah aing kieu nya sedih teh karena ngalumpak aturan Gusti Allah lain karena rugi. Yang modal karena judi
Gusti nah aing kieu geus beak sagala. Nah eta mah karena beak sagala eta mah. Nalangsana teh ieu mah nalangsana teh karena ngarupa ka aturan Gusti. Anu katiluna kudu ngazam aya perencanaan moal rek prung deui. Azam dan misalkan suka teh prung deui kumaha jadi ngatobat deui. Da kamari ngarencana moal teh. Aing geus ketemu sama kawita deui bae. Nah itu jadi tobat teh kitu ya jadi seperti itu. Lamun aya sangkut pautna jeung hak adami yang kudu aya istihlal dihalalkeun kudu dibayar kudu mentah hampura ya. Jadi lamun doraka teh maling gagasan maling cau ya kudu aya istihlal kudu aya upaya supaya eta cau jadi halal. Bebeja kan bogana ampura we kita maling cau ieu teh hayang dihalalkeun da cauna geus asup kana beuteung. Eta nya saha kumaha carana syukur-syukur lamun pus bae. Kira-kira kudu digantian gitu. Jadi kulaya istiqlal lamun ka Gusti Allah kudu loba istighfar. Lamun berupa hutang kudu dibayar. Lamun tadi hak adami hutang itu kudu dibayar. Lamun hutang ka Gusti Allah ya dibayar. Di kodoan itu teu salat berat teh, puasa berat teh. Kan hutang ka Gusti Allah ya kodoan. Mun hutang ka jelema model tadi, ya hutang ka jelema teh maling cau teh. Ya kumaha carana? Dan tobat bakal diterima lamun nyaan tobatna seperti tadi syarat tobat terpenuhi. Anu kadua tobatna dilakukeun samemeh maut. Lamun tobat dilakukeun sabada maut mah tawa geus rek maot kitu nya itu teu manfaat tobat. Jadi ya kudu memeh maot ayeuna tobat teh. Ya tobat teh ayeuna memeh maot. Wa kana Allahu aliman hakima wa kana bil sallallahu ta'ala ta'aliman anu maha uninga ka makhluk-makhlukna hakiman tur anu penuh hikmah bijaksana dina sagala rupa dada melanana ka makhlukna. Gusti Allah dikitukeun dikieun dijieun seperti kitu dijieun seperti kieu dijieun anu di kajadian anu dikitukeun itu teh teu lepas tina hikmah. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Walaisatit taubat walaisat lain nama taubat maksudna teu kaasup taubat yang mau ditarimanya. Walaisat lain nama taubat eta lil ladina pikeun jalma-jalma yak maluna anu migawe ladina sayyiati kana pirang-pirang dosa. Keur hirupna doraka hatta idza hadara datangka di mana-mana hadir ahadahum ka salah sahijina ladina mun al-maut maut itunya nalika keur dicabut nyawa kakara kola ngomong inda musyahadati ma huwa fihi nalika kadeu kadituna itunya inda musyahadati ma nalika ninggalna perkara pasanggok jeung perkara huwa area wahada tapi dina ieu mah
pada area maut teh moal dicabut nyawa samemeh di tembongkeun ke di tempateunana. Sadar eta teh pae. Itu geus katempo neraka teh. Kakara ngomong ini betul anak kami tobat ayeuna. Cuma fala yang fa'u dalika bermanfaat tobat kalau begitu. Jeung moal ditarik main istiqo. Jadi ulah kapigeuran begitu betobat teh. Ya ayeuna eta ayeuna walal ladzina yamutuna wa hum kufar. Oke, tegas tobat artina moal ditarima tobatna jalma-jalma anu paeh dina kaayaan kufur. Di mana-mana asup Islam teh ke di akhirat. Teu bisa. Jadi asup Islam ayeuna di akhirat pada tempat ieu. Nah, jadi tarobat di ayeuna keneh mumpung hirup begitulah. Mumpung hirup geus paeh mah tawarek paeh teu bisa. Tobat sallallahu صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد